warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah wa wada'a alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qala aidan wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya masyarus syabab man istata'a minkum al-ba'at falyatajawwaz. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu al-fitrah. Jam 11 kurang sajam. Saya tajana orang sami-sami sadaya manjatkeun puja sareng puji ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam orang sanggakeun ka kasih Allah nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katut kepala keluargana, sahabatna, tabi'in, tabi'at, ta'immah ka orang sebagai umatna. Moga-moga orang kabehan menang syafaatna. Amin amin ya rabbal. Kapiatur ngaturkeun nuhun laksakati kabingahan ka pangatur acara nutos pasihan waktos kasih kuring garisnya ngayeng MC, garisnya ngayeng master of ceremony, garisnya ngayeng pemindah waktu, garisnya ngayeng MC, garisnya ngayeng mimpin cacahat, garisnya ngayeng protokol. Mudah-mudahan kusi kuring dihormati ku Allah dimuliakeun. Kapiatur ngaturkeun nuhun laksakati kabingahan ka para ulama, ka para kiai, para asatidjah, tokoh masyarakat sepuh pindah sepuh anu di kampung Pasar Rebo, Desa Gunung Bunder 2. Guru urang tos masihan waktos Ustad Aep, alhamdulillah Ustad Eno, para ustad nusanesna, para kiai, tokoh agama sepuh pindah sepuh, muga-muga sing barokah ilmuna manfaat dunia akhirat, barokah rezekina, barokah hirupna, jauh balai duniana, turunanana soleh jeung soleha, alhamdulillah. Aparatur pemerintah setempat, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Hansi, PPD, Mobil Khusus Pak Lurah, atau yang mewakili musim kuring kehormatan Allah dimuliakan mugia aran jenak tidak ngajakan roda pemerintahan anak ayah di ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remati kalau musim kuring kehormatan Allah dimuliakan. Ya alhamdulillah dina sahan berbahagia ieu urang kumpul ieu kokok ngarjogina mah pala anu sae teh sadeuting teh tujuan doka praka dieu urang hayang neangan ilmu, neangan kapinteran bijen kabodohan syariatna hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mugi para jamaah anu mulia muhadir dieu alhamdulillah sebab urang Gunung Bunder 2 mah urang Pasar Rebo mah terus ka negara Bogor ka masuk gara-gara Cianjur sanajan hujan agung tadi alhamdulillah berkah. Inu hadir aya 5.000 jeung di imah-imah. Mudah-mudahan sing di hampura dasana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hampura apa wali mayubnya. Kapiatur ngaturkeun nuhun sakati kabingahan urang doakeun heula calon panganten anu jenenganana nyaeta Ahmad Fikri Muharram eta Batu. Sareng neng Isyada, mudah-mudahan di calon panganten doakeun ku urang sareng enjing insyaallah pada ditikah kedana mudah-mudahan sing diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah tangga atos nikah muga-muga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, panjang jodohna, berkah rezekina, muga sing dipasihan katurunan di calon panganten sageusna nikah alhamdulillah. Kalau teuing nya panganten anakna 12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sohibul hajat Bapak Dr. Andes Juanda, mantan Bapak Kepala Desa Gunung Bunder 2 Lurah Hormat. Alhamdulillah sareng Ibu Kiki yang Gusti Kuring hormat terus Allah dimuliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Ismail. Mudah-mudahan tuh Ibu Eli moga-moga ieu hajatna sohibul bait sing barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ridho kumpul di ridho,
ikhlas sanajan hujan tadi moal ngambek moal kaduhu moal bogorutu moal ngomong eta ngomong tadi bu hiji atau doa kedua yang para jamaah mulia khitanan Muhammad Julpan Wapi saudara Wapi bin Bapak Dr. Juanda moga-moga saparatosna disepitan sing jadi anak anu soleh berbakti karena kedua orang tuana ke negara khusus karena agama Islam kur urang menggaduh anak moga-moga anak urang anu soleh jeung solehah amin ya Allah ya Rabbal ampura kori alusan suhada kori internasional alhamdulillah dirasaan berbahagia ieu kumpul riung kok karoyok kita mahfal anu saya tujuan urang tadi teh pada neangan Nabi Aib Saipudin kesebutna Ustad Walid alamat desa Gunung Menyan kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ampura rada telat margi hujan tadi ageng tadi naik motor jadi kadi alhamdulillah naik mobil muter lewat Cigola kadi itu kalau naik ke pasar Salasa seumur naik tapi diperhatikan sih hajat lah besi pohon kelingan ada mah ampuranya bapak juandanya ampuranya gara siap bener hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kebahasan punten simkuring kerwangi nuju silaturahim nyatakan daerah Tasikmalaya. Alhamdulillah pidoana anak simkuring genep tahun pesantren di Tasik kerwangi wisudawan. Sareng putrana Ki Haji Supandi. Alhamdulillah bengi simkuring telepon ku Bapak Guru Hasan piwarang ngaos di dieu sanajan ngadadak. Ngeuna ngadadak mah tahu ki ngadadak ngeunanya. Dadakan tahu tah Bogi isim kuring menuju ke Tasikmalaya di Pondok Pesantren MK pimpinan Ki Haji Mukmin Ainun Mubarak Peri Internasional beneran anak kuring alhamdulillah sareng Ki Haji Supandi 2 orang di nyata lulus aya 25 anu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Cianjur, Ciamis dan seterusnya termasuk salah satunya di Bogor putra kuring alhamdulillah lulus sementara tahun eta bapak amplop mereka colokan alhamdulillah oke nyambung enjing dari Simkuring wangi jam 1 WIB di Tasikmalaya salah 8 jam perjalanan menuju Bogor alhamdulillah biasa rumpaheun moga-moga ieu nu hajat sing barokah amin amin ya Rabbal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Saudara Hasan Basri dina kitab Nasuhail Ibad kieu di kanan kusaha kitab Nasuhail teh di kanan ku Syekh Nawawi orang mana Syekh Nawawi batu heula Syekh Nawawi orang Tanahara Syekh Nawawi orang Serang orang Banten para jamaah mulia 350 tahun Indonesia saur kolot urang saur sejarah dijajah baheula ieu dijajahna Indonesia diantarana ku Belanda 3,5 abad 350 tahun Indonesia dijajah di antaranya yang telah memperdekakan Republik Indonesia memperjuangkan Republik Indonesia sampai merdeka ayeuna batu ulama garda depannya para kiai, para habaib, para pahlawan dan pengikut-pengikutnya rakyat Indonesia. Alhamdulillah Indonesia merdeka ulama borok ngaji gehese borok usaha gehese sebab naon perang di Belanda. Alhamdulillah Indonesia Kabupaten Bogor 1946 bikinlah bupati yang baru namanya Pak Ipik Gandamanah kantor desa kabupaten nyata di daerah Malasari Nanggung 2 kabupaten para jamaah mulia Kabupaten Lebak Banten jeung Kabupaten Bogor 1 bupati tah baheula Indonesia teh dijajah salah satu di daerah Banten yang telah memperdekakan Republik Indonesia anu ngabela rakyat daerah Banten Indonesia adalah Syekh Nawawi ulama Indonesia sampai Syekh Nawawi punten para jamaah mulia berangkat euy ka kota Mekah bade naon bade syiar ilmu dan alhamdulillah Syekh Nawawi pernah menjadi imam Masjidil Haram pada waktu itu dititah ku kerajaan Arab melalui DKM Masjidil Haram Syekh Nawawi bin Syekh Umar pernah menjadi imam Masjidil Haram moga-moga kurang sing jadi muridna amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah nanti kita terakhir umroh sareng Haji Iqbal Ibnu Sina 2018 umroh di bulan suci Ramadan abi alhamdulillah hari tak pernah jadi imam Masjidil Haram Ustaz Walid alhamdulillah
mamungna duaan kaberangan yang hadita saur Syekh Nawawi kieu para jamaah anu mulia Syekh Hasan Basri anu dikarang ku Syekh Nawawi al ajalah minasyaiton ari buru-buru teh datangna ti setan ilah homsun painah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi aya 5 perkara diburu-burukeun menang pahala ti Rasulullah buru-buru datang nanti setan tapi 5 perkara diburu-burukeun menang pahala ti Rasul batuk deui mana nu kahijina para jamaah mulia amut doem itu paduanna Ibu Kiki keluarga besar almarhum Haji Ismail sahawai bapak-bapak ibu-ibu tah lamun aya kadongkapan sema buru-buru suguhan menang pahala tah ieu adalah mempeukeun aya sema ieu abdi sema jamaah sema suguhan kopi weh berkah ciguring tah gitu ya bener ya beda ya ampun aja bisi bohong gilingan deui atuh tah gitu jadi lamun aya sama bapak ibu jamaah mulia buru-buru suguhan eta meunang pahala ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji naon sebabna lamun urang kodokopan sema kadatangan sema ka imah urang terus eta sema disuguhan komo kahayangna misal aya ngopi misal ditawaran hayangan dahar diinum mun cai teh mah lamun dahar teh didahar maka para jamaah mulia ketika balik ka eta sema mawa dosa anu boga imah eta dibicin ka laut untung teu kuring bade naros paruga dosa teu nah mata kasemahan kudu untung buru-buru suguhan ngomong nyemahna punten kasemahan kadokapan ku kiai ku ustad bukan tidak menghargai yang sanesna kita juga harus menghargai tapi punten mau ahli ibadah insyaallah barokah ieu semah kadokapan semah ka imah urang berkah amin ya Allah ya rabbal hiji nu kadua Saul Hasan Basri dina kitab Naswaina para jamaah mulia wa tadhijul maiti idza mata yakinan lamun di pasar Rebo di Gunung Budar 2 di mana wae batuk deui lamun aya nu maot buru-buru urusan bakal maot pasti nu beungar nu malarat begal guru TBC sadayana bakal maot pinter rakyat pejabat semuanya bakal maot dan inilah kullu nafsin dha'iqatul maut sakur yang bernapas bakal maut. Nah, di dunia mah orang mubarak, kun fi dunya ka annaka gharib, hirup di alam dunia mah mubarak asal ti Allah, orang bakal balik ka Gusti Allah. Nu salira ke urang di surga Allah ridho Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal. Lamun aya nu maot di mana wae di lembur urang, contohna buru-buru urusan para jamaah mulia fardu kifayakeun hiji di pandian. 2 eta si mai teh dibungkus geus dibungkus di salat. Sanggeus disolatkeun eta diku atau di kota mall udah langsung dikubur wae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka mana ke makam ke terakhir peristirahatan kurang sampai kiamat bener teu imah kedong mau dibawa betul boga pamajikan amplop mau dibawa boga harta mau dibawa boga jabatan mau dicana tuh kuburan terakhir orang tak para jamaah mulia kumaha eta jelema teh maot asup yang umur manusia terbagi itu kumaha terbagina saperti lu sulsun lillahi ka Allah naon sulsun lillah teh saperti lu teh ruh rajiun lillahi ta'ala ruh akan kembali ke Allah ketika papisahna jasad jeung ruh maut ngarana dicabut nyawana langsung ke lauhil mahfuz sanes langit ka-7 aya makhluk Allah ngaranna lauhil mahfuz lauh papan mahfuz anu dirasa catat ngaran A bin B di zaman Nabi Adam ketika umat Rasulullah tapi kakek urang turun-turun urang di lauhil mahfuz seperti ruh akan kembali maka punten bapak para jamaah mulia lamun aya maut ruh itu bakal dongkak malam pertama malam kedua malam ke-3 malam ke-7 malam ke-15 kamu sok ekeun malam 40 na malam natusna malam haulna setiap malam Jumat ruh akan datang ke keluarga masing-masing minimal kurang doakeun karunya kan geus mau
seperti ruh akan kembali ke Allah. Wal hancur ruh mah para jamaah mulia geus urang pemobil di baheula pemobil wae jangan kuring ayeuna mah saya motor deuleuh mobil deuleuh narona ieu ampura nya gitu nya geus mata ka dieu we nya ningali Mang Eno barokah amin ningali Ustad barokah jeukeun Mang Eno terusnya bisa Eno kegeun barokahnya. Nah gitu seperti nu deui pa amalihi amal urang beda amal bapak jeung boga pamajikan beda jeung anak jeung dulur jeung tetangga jeung sesama beda bin nafi wal idron eta amal urang arek manfaat arek madorat tergantung urang kalau di dunia mah dunia mah suratul akhirah dunia teh pembelakan akhirna urang keur melak ieu abdi di Gunung Menyan dokal ka Pasar Rebo ka dieu di Piwarangaos Bapak Juanda lurah hormat sareata bahasa telepon kasih kuring dongkap ka dieu hiji punten bade silaturahmi mudah-mudahan bisa jadi ibadah amin nu kadua bade nyabarkeun agama Islam canak nu alusna nu joe tapi jeung sifat manusia karena oge nu katilu abdi di Gunung Menyan ka Gunung Bundar ka dieu bade nyana neangan amal ampun mulai koncok amplok amal amal teh pagawean kitu teh beres amal kakak kurang loba doa duit teh nya da kitu para jamaah mulia bin nafi wal idron amal kurang arek manfaat amal kurang arek madorat tergantung urang seperti deui ye naon jelema teh ye seperti deui para jamaah mulia awak urang pajasami jasad bahwa makulun lidudi awak urang bahan di daharan kubilatu apa yang disombongkan di awak urang harta jabatan sawah lega pamajikan gelis anak kasep dan sebagainya nanaon lamun teu pake ibadah bau dina awak teh apa yang disombongkeun keluar dina mata, bau keluar dina irung, bau keluar dina bahak, bau keluar dina curi, bau kok mahar tukang mah bener apa yang disombongkan maut asupan aja yang ketika maut di daharan urang kubilatu kadang-kadang lain bilatung deui celatung manglatung omlatung bung bibi aing mamang manglatung para jamaah mulia kumaha carana lamun bung di daharan kubilatung di jero kubur awak urang ketika maut alladzina yaqra'ul Qur'an fid dunya sing rajin baca Al-Qur'an sakamampu urang arek tabarok mangga teu tiasa tabarok atuh mangga we sakamampu urang niatan urang baca Al-Qur'an sabab Al-Qur'an di antarana iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi baca urang Al-Qur'an Al-Qur'an bakal nulungan bakal nyapaatan ka urang dipikeun jalma anu sok maca Quran ke di poe kiamat amin ya Allah ya Rabbal bahkan dibaca Quran Al-Qur'an ketika maut mau di daharan kubilatung jasad urang masih kene utuh alhamdulillah asal ngaji Qur'ana ikhlas terus kan tah sangeusna asup yang kubur ngaranna alam kubur benten alam dunia jeung alam kubur ari alam dunia mah urang ayeuna dirarapan ku urang tapi alam kubur sorangan jeung amal urang muga anu geus marawat sing di halampuran dosana ku Allah Subhanahu wa taala dicaangkeun di jero kuburna maot mawa iman sareng Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin hayang ka surga teh Bapak jamaah hayang ka surga teh syaratna kudu maot heula hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke liang kubur urang ieu diajanan di komatan eta si mayit arek mau ibadah teu ibadah asupna jero liang kubur ieu bukan ibadah seumur-umur karunya maot tanya asupkeun ke liang kubur ditalkinkeun sangsana diajanan di komatan beres talkinkeunana anu tara ibadah tetep dihisab para jamaah mulia arek alus teu alus dihisab ku Allah Subhanahu wa taala eta si mayit anu tara nekeun ibadah teh beres talkinkeun masyarakat ustad nu mimpin eta kekuasaan Allah di jero kubur para jamaah mulia sageus kubur anyar kuburanana aya suara ngaji tanpa lupa kekuasaan Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kadhiba. Di mana seorang ngaji lain ustaz? Ternyata di makam anu anyar tapi penting begadang aneh tapi tara ibadat tapi aya seorang ngaji di jero kuburan anak tapi ka isuk begadang isuk-isuk kurang musyawarah gali kuburan anak pada syarat minta izin ke keluarga ayo akhir dari izinan dicanak pacul dikali masih kena kaji Quran ternyata di jero kubur aya handphone anu ketinggalan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gali kubur kurang handphone-nya. Ada dari ngaji berjalan. Hadirin, tak mau orang tak asup kenal yang kubur ketika balik kita nu hirup si main sorangan hirup deui ngaranna alam kubur. Percaya teu? Percaya teu aya alam kubur? Siksa kubur percaya? Aya nikmat kubur percaya? Bisi teu percaya mau teu lah nya. Orang pasti ngaranapan aya alam kubur nikmat jeung siksa kubur. Moga-moga urang ketika kiamat aya maut husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Sarang sadayana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Moga-moga separat maut husnul khotimah. Eta ketika maut para jamaah anu liwatan hijul mati ijamata yakinan teh buru-buru ke namun aya maut eta perlu dipayahkeun di lebat kubur beres baralik masing-masing ka imahna eta anu hirup maka di lebat kubur aya alam kubur dongkap malaikat munkar jeung nakir. Percaya? Awas lawan papator deui awas sekali lah. Nah malaikat munkar jeung nakir teh pasti aya kumaha mun ahli ibadah batuk deui. Malaikat ngaranna malaikat basar mubasyir bunga turna bunga bari kasep rupana dongkap kasih mayit para jamaah mulia bari sopan bahkan ieu ngaji ku urang diranapan di akil balik wa imatin leutik tepi ka maut eta amal ngaji urang bakal ngajil gedeg nungguan urang bari kasep namun awe geulis saha maneh saya amal ngaji anjeun keur di dunia pohara eta ngaji para jamaah mulia dongkap ka urang ketika teh urang maut ketika saha wae maut amal ngaji dongkap mata ka buru-buru sanajan kana ngaji loba cobaan sanajan kana ibadah loba rintangan benten ilmu kuring mah jeung ngomongkeun batur 2 jam 3 jam Pak Guru Hasan kuat nonton TV ilmu kuring mah 2 jam 3 jam langkung kuat tapi ngaji Quran sejam geus aya gerak geus wiridan ilmu kuring mah geus aya gerak beres benar. Moga ada saurang dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk Allah sifat Ghafurur Rahim asal urang tobat Allah bakal ngapura kana dosa urang. Allah. Tah, dongkap malaikat munkar jeung nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ihwanuka. Nu ngajawab al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Nah, soal pangkot lah. Kepentingan baik kuringnya. Nah, di jero kubur supaya fokus. Supaya fokus lah ngaji ya. Di jero kubur anu bakal ngajawab pertanyaan malaikat Kanjeng Nakir leungeun urang, suku urang, seluruh anggota urang kecuali paham bakal dikunci. Iya paham semut urang bakal dikunci. Seluruh anggota jadi saksi, seluruh anggota bisa ngaromo ketika pertanyaan malaikat munkar jeung nakir leungeun urang sampean urang seluruhna moga ieu awak urang dipake ibadah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pas beres pertanyaan malaikat munkar jeung nakir malaikat basar mubasir teu ditanya malaikat basar mubasir mah kana ahli ibadah ieu malaikat munkar jeung nakir beres kitu kuring manehna ros ka urang pasar bawa hayang caang teu di jero kubur. Aduh, yang cantik di kubur.
ya kuat ngaji tapi kajak buah sok cari cinggidinya kual mah pada baliknya ampurannya karena ngaji banyak rutin di luar kuring ke depan alhamdulillah baru subuh hujan terlalu pada saat ngaji mereka tuduhnya kalau alasan karena ngaji mah lamun bung tuduh iya mereka bapak tangan kanan bawa termos tangan kiri bawa kopi teh dora akak bari ngopi teh naon hop buah kopi buah kedong-dong ngopi dong buah rambutan buah jeruk buah durian buah mangga itu nama buah-buahan buah tomat buah putih tamat tuduh kenek ustad ngopi di majelis taklim kadang ngaji mah loba coba anak-anak kopi nah bapak perlukeun kana mata tuduh ustad kadang ngaji mah make kopi perlukeun kana mata cai termos bahekeun kana awak eta kana ngajinya kok kalau ustad nagalak mah bapak lamun teu sholat sawaktu teu dikuduan maka teh urang di poe kiamat di dahar ku orai sagede tangkal kalapak teu ngaji deui sieun kana orai tangkal sagede kalapak jangan orai sagede cingir aya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sab'atun tunawir qabri 7 golongan anu bakal nyaangkeun di jero kubur moal sadayana paling 3 atau 4 ya mana anu bakal nyaangkeun ketika engke urang maot saha wae maot di jero kubur teh hiji konsepna keur di dunya al ikhlasu fil ibadah ikhlas dina ibadah yuk kata ikhlas gampang ngomong tapi hese praktek benar yuk orang coba antara teori dan praktek abdi dongkap di itu dilebati gunung menyangka gunung bener di orang ngawas sahawai kayak terutama kuring ikhlas anuras juanda anuras hormat ikhlas ridho kewajiban sim kuring insya sehingga ada temeran duit tidak kewajiban abdi kewajiban kemana duit misalnya mah kewajiban kuring insya mau balik aja kayak sumpah dulu dia coba guru asal balik dan beramplok tak orang belajar ikhlas hari ibadah teh nakiro umum sholat zakat kubudiah jeung sesama manusia kudu belajar ikhlas amin amin ya Allah ya Rabbal jika kata ikhlas ketika orang ikhlas menapakahan pamajikan di rumah tangga menapakahan anak dan seterusnya ibu gitu urusan laki urusan anak dan seterusnya maka hablumminanas na ikhlas bisa caang di jero kubur ku amal urang hiji nu kadua birrul walidaini punten nu kadua silaturahmi bisa nyaangkeun di jero kubur yuk pohara silaturahmi isnani layan diruhi ilaihima 2 golongan ku Allah mau ditingali ku rahmat di poe kiamat yaumul kiamat nu kahiji qati'ur rahmi eta jalma keur hirupna di alam dunya nu sok megatkeun tali siratu komo tapi kaparase jeung dulur bisa jeung tetangga gara-gara politik gara-gara harta warisan gara-gara A B C D tapi kagurat moal lincah aing kasih mah eta mutuskeun tali silaturahmi tah eta bahaya moal ditingali ku Allah ku rahmat di poe kiamat urang siling hampo eta konteksna nu kadua moal ditingali di poe kiamat naon wajar su jeung tatangga kurang alus jeung tatangga arasia wae jeung tatangga teu ejreg akhlakna maka di poe kiamat moal ditingali ku Allah ku rahmatna urang saraya naudzubillah min bahkan jalma anu sok parasea tapi di dunyana tapi ka maot teu siling hampura tingali dina kitab turutun nasikib ya suruna min kuburi ge bakal dikumpulkeun di poe kiamat para jamaah mulia saeusna yaumil ba'ats karana teu aya panangan teu aya sampean naon eta dosana ustad eta dosana nu sok parasea jeung jalma tapi ka maot teu siling hampura maka di poe kiamat eueuh leungeunnan eueuh sukuan naudzubillah min tuh itu para jamaah mulia maka bisa nyaangkeun di jero kubur silaturahmi ngadeukeutkeun babarayaan dua tanu nyaangkeun di jero kubur nu katilu nu nyaangkeun di jero kubur teh birrul walidaini jeung alus ka indung jeung ka bapa
hirup kene kurang ngomolen, hirup kene kurang urusan, hirup kene kurang hodaman, ngomong geus teu aya mah doaan. Setiap malam Jumat atau setiap waktu kurang perjamaah mulia doakeun robi pilih wali-wali daya warahmah kamaya robi sogiro. Para nisan tinggal ngadoakeun punten ulah maka jarah ka mana-mana lain ulahkeun ka waliullah eta indung urang bapak urang heula jarah anu utama mah ceuk simkuring. Mudah-mudahan saha persepsi. Amin amin ya Allah ya rabbal kakarakan nu sanesna naon sababna indung urang bapak urang nu ngurus urang. Loba di zaman baheula oge nu ngalawan ka indung jeung ka bapak benar. Di zaman Rasulullah Alqamah aya deui Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketol ibadahna, ketol salatna berjamaahna jeung Rasulullah jeung para sahabat. Boga pamajikan, bogaeun indung, bogaeun geus kolot. Bapana geus maot. Ahli ibadah eta Abdullah bin Salam teh imahna sekitar 100 meter ti indungna jeung ka imam manehna. Suatu ketika Abdullah bin Salam babawaan di kota misalna katinggalian ku indungna geus kolot. Ceuk indungna nuturkeun di tukang hayang amat eta buah anu misal. Tapi ka imah indungna dongkap geus kolot assalamualaikum waalaikumsalam teh dibuka assalamualaikum 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 tilu waksulan ucapkeun salam eta indungna di hareupeun imah teh dibuka ku anakna di imah Abdullah bin Salam jeung pamajikanna padahal ningali di luar aya indung tapi kan nungguan indungna sekitar baracap teu dibuka keneh wae balik di tengah jalan ngadoa eta indungna eta anak beleguk doraka cek indungna dina hate suatu ketika balik tepi anakna saljar ketol ibadah jeung Rasulullah jeung para sahabat ngacada kering ripuh dibawa ke rumah sakit misalna ku majikanna teu cager beak hartana dibawa ke alternatif teu cager dibawa ka kiai da kuring gosok mubaran setik-setik masa mampu sim kuring dongkap kayak masih kuring aya hiji pasien. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam jeung aya naon Pak Ustaz tingali salaki abdi gering ripuh ditingali pang jampekeun pang doakeun tapi ka imahna mana salaki ceuk teh itu masyaallah akhirna kusim kuring dijampe nya sakamampuhna mursia mursidu mursia mursidu mursia mursidu mursia sakitu cager Ustaz naon proyek deui nya ieu teh saeun hajar mah cair 20.000 bayarna cair langsung katanya hari Ustaz mah 2 soal tadi ya ulah kepiluan eta mah kerja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa ke rumah sakit ke cager dibawa ke alternatif ke cager Abdullah bin Salam akhirnya geus seep pandana tos seep sagelana dongkap ka Rasul eta pamajikan Abdullah bin Salam assalamualaikum ya Rasulullah jeung para sahabat nuju keur calik waalaikumsalam aya naon Rasul sahabat paningalikeun salaki abdi nuju keur teu damang akhirna dongkap ngalongo Abdul Marid ngaranna ngalong ka jelema nu geuning menang pahala para jemaah mulia dongkap Rasul ningalieun jeung para sahabat Abdullah bin Salam keur sakaratul maut cek Kangjeng Rasul turutan Abdullah bin Salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah teu bisa cek para sahabat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah teu bisa padahal ketol ibadah akhirnya Rasul jeung para sahabat bertanya kepada istrinya neng ya Rasulullah para sahabat ieu bukan keneh bapak tos pupus ya Rasul bukan keneh indung gaduh di mana imahna belah ditu sekitar 100 meter di dieu Bilal kamhiun Bilal teh tukang ajan zaman Kangjeng Rasul eta ki Bilal teh jangkungna 1 meter tapi pedangna 4 meter bisa maehan Abu Jahal Abu Jahal teh musuh Rasul eta Abu Jahal emasna wae 8 empat emasna eta Abu Jahal umar di zaman Rasulullah baekan Muhammad ulah ceramah wae ulah dakwah wae Suraqah saha wae jawar ka dieu bunuh Muhammad aya nama kiai kudu di hargaan al ulama warasatul anbiya kudu dihormat kudu dihargaan karena ilmunya dan akhlaknya insya Allah Rasul perjuangan Islam bunuh Muhammad saya pun harta saya bunuh ulah ceramah wae ulah ngaji wae eta mah batu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Aki Bilal akhirna aya naon ya Rasulullah tukang ajan zaman Rasul
angkat ayah punten di Madinah ayah Masjid Bilal. Abdi tos tilu waksulan alhamdulillah ayah nasib berangkat ke tanah suci sok ka Masjid Bilal. Masya Allah ka Syekh Nawawi pondok Syekh Nawawi di Maklah di kota Makkah terus setengah dari Masjidil Haram menuju Maklah lempah ka Maklah teh makom Syekh Nawawi bin Syekh Umar ka Bilal naon Masjid Bilal. Masya Allah tabarakallah moga-moga sing aya nasibna orang dia anu can moga-moga sing aya nasibna indah haji indah umroh alhamdulillah. So hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kumaha dongkapan indungna Abdullah bin Salam cek Rasul kaki bilang ya Rasulullah ti orang ka dieu ku Rasul jeung para sahabat semua berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahari luar Bilal mah oh Ki Bilal calik tukang aja di teman Rasul calik arek ngopi Bilal tos diberi susu jahe bieu teh ali rokona samsu koneng sabaraha bungkus dua ge alhamdulillah ang supir kuring can dibere. Oh gitu ada apa ke supir nanya arek dahar aduh di gede kalurah Juanda ada harga barengan di jamaah aya naon Bilal mak anak maghrib ripuh wayah nateangkeun anak makur sakaratul maut bisa dicabut nyawa embung nyeri hati Bilal ku anak si Abdullah bin Salam nyeri hati di dia tak sakitnya ketik ini di dalam hatiku bejakeun bukan tidak menghargai Rasul dan para sahabat. Akhirnya Bilal balik laporan ke Rasul ya Rasulullah alimet nyerieun hateku anak nak ieu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ya Rasulullah teangkeun Abdullah bin Salam keur kering ripuh wayah tapi orang ku Rasul kadi tingali anak hampuraeun semua berangkat Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Umar duaan. Nah kedua kalinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di luar Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Umar oh sahabat Rasul mantu Rasul calik aya naon mak anak mak keur sakaratul maut hese dicabut nyawa nak wayah nak mak bongkapan anak mak hampuraeun anak mak embung nyeri ku anak Allahu akbar bedakeun ka Rasul sanes tidak menghargai Rasulullah. Laporan deui Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar mana indungna Abdullah bin Salam alimeun Rasul nyerieun hateku anak Islam maja utama. Akhirnya Rasul berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebekan kapan Rasul cantik Rasul masuk maca sholawat maha yang disapaatan ku Rasul di poe kiamat mudah-mudahan kurang menang sapati poe kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa barik sallatullah salamullah ala toha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badan ya Allah sekali deui sallatullah salamullah tegenahkeun ala toha rasulillah tegenahkeun salatullah salamullah ala yasin dan habibillah teng sok pada sholawat Rasul mak teh mak ya Rasul anak mak gering ripuh bodoh amat teh bisa ucap kedua kalimat syahadat suka bodoh wayana hampura ku mak bodoh. Akhirnya balik Rasul sebab dari hampura ku itu sahabat ya Rasulullah pangeangankeun suluh urang durut Abdullah bin Salam sama eta dicabut nyawa berangkat masyarakat neangan suluh teu di lapangan cek Rasul meuli bensin jauh bensin di Gunung Menyangka Gunung Bundar lumayan eta aja ngebak Cigola teu naon adalah di omean heula di Cibening akhirnya sanes tadi duduk eta suluh ku masyarakat ku para sahabat urang bebejah heula ka indung ngasukan di hampura mak naon Rasul anak mare diduluk ku kami sabodo amat paeh teuing ku nyeri-nyeri hate ku anak
neng salaki neng bade di duruku kami mangga kumaha Rasul bener mah ridho haji dulu euy pae anda rumah nyeri hate ku anak akhirna dicanak eta Abdullah bin Salam ku para sahabat dicanak itu dibawa digotong kana pandurukan sekitar 4 meter deui gambaran indungna nyaaheun babalik pikir nyaah kaan Rasul ulah diduruk anak mah dihampura kumaha ayeuna mah babalik pikir gitu-gitu ge anak ai mikir deui dihampur Rasul para sahabat ulah diduruk arek tepikan pandurukan ke sakaratul maut langsung maut aya panghampuran di indung Allahu Akbar para jamaah mulia di indung orang dongkap para sahabat kalau Rasulullah saha perlu dihargai indung umuka kakarak abuka berarti indung tilu bapak hiji ucapanana indung tilu bapak hijinya ucapanana lain mah tanya ulah kadinya Bu kadinya wati kirana tamatan bisa nyaangkeun di jero kubur birrul walidaini nyeun alus ka indung jeung ka bapak kembali ke laptop tilu opat euy aya dina YouTube Ustaz Aep Saifuddin Kiai Walid Gunung Munyat Pamijahan Kabupaten Bogor ruang kolbu 7 nu gaduh handphone Android ayat seueur cara masih kuring lain teh hayang asup na TV RCTI kamari lebaran do ka pasif kuring bulan puasa maksudna abdi nolak SCTP nolak Antep nolak ulahan ku guru asup na TV sebab asup na TV langsung TV na kabeledu bukan asup na TV hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah nu kahiji lamun aya SMA buru-buru subuhan nu kadua lamun aya nu maot buru-buru nu katilu wa tadwijul binti idza balagon mun bapak ibu buka anak awewe buru-buru tika keun ieu ayeuna kita bab nikah nikah ibarat bilang cincin kaki tah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat pertama nikah Nabi Adam jeung saha nikahna jeung Siti Hawa di mana di surga boga urang ka surga babarengan amin atau amin amin anu salilana amin ya Allah ya Rabbal eta anak Nabi Adam ditikahkeun jeung Siti Hawa mas kawinna maca sholawat ka Kangjeng Rasul 1000 wangsulan bari teu napas teu kuat teu matak ditanya heula ku Pak Amil ditanya heula ku Pak Naib lamun nikah di mana wae ge naon mas kawinna saperangkat alat sholat naon sabaraha atau 10.000 atau 100.000 atau cincin dan seterusnya ditanya ke Pak Amir ujang kita ditanya ujang Muhammad pikih mau muharam neng arek nikah neng istiadah siap apa kena rukun nikah apa Pak Amir sabaraha aya 5 Pak Amir hiji ketuhanan yang maha esa eta Pancasila sia lieur Pak Amir panai ngomong aya 5 rukun nikah jadi 5 nya Nabi Adam nikah jeung Siti Hawa nang bapak beda jeung urang umat Nabi Muhammad ari Nabi Adam mah jangkungna oge 34 meter Kang Eno 34 meter jangkungna Nabi Adam Masya Allah lebar awakna punten 3,5 meter eta suku Nabi Adam punten sagede sajadah kumaha barangna nya aya kabahaya eta nya Masya Allah tabarakallah geus tah Nabi Adam teh ku Allah diciptakeun punten tina taneuh Nabi Adam diciptakeun ku Allah tina sabaraha rupa 40 rupa Nabi Adam diciptakeun ku Allah tina taneuh maka rupa-rupa jelema punten beda-beda rupana aya nu parasna bodas aya nu parasna sawo mateng sawo burung hidup nya tah Nabi Adam tadi diciptakan ku Allah tina umur 40 taneuh rupana abdi asal tina taneuh ieu tah bapak-bapak ge punten asalna tina taneuh komo RT mah ternyata dilempung terus lain eta ieu teh gunung menyana ampura teh Kuring kabalagu kita papangi dingatan disingkat teh dingatan cager teh cager itu kayak RT papangi dengan wek ka mana sih wek ka dia sih wek
Aduh ya Allah, ibu-ibu kayak ibu singkatan, aya ibu jangkis, jago kipis, aya ibu-ibu KTP, kalau tadi bulan, aya ibu-ibu MW, Mbak Hidol matok bele-bele, aya ibu-ibu Surabaya, Susurayun, wah kayak terus dalam mobil lah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam akhirnya nikah jeung Siti Hawa. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Adam Hawa anjeun geus nikah. Mas kawinna maca sholawat ka Rasulullah walaupun Rasul can lahir. Laulaka ma khalaqtul abla. Cek Allah gitu hadis qudsi. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi saeusina. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Moal diciptakeun ku Allah lamun teu aya nur Rasulullah pohara eta sholawat. Maka punten Bapak tanda kutip lamun urang ngadoa nu 5 waktu ngadoa intina teu make sholawat latu baru moal tarima. Maka kudu dipertamakeun sholawat takarang eta mare sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allah al sholat nariyah, Allahumma sholli sholatan kaliwatan, kaliwatan asalnya sholawat di bil qulub dan seterusnya. Intinya lupa utama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takarang doa. Itu perjalanan mulia. 7 lapis langit, 7 lapis bumi jeung saeusina. Ari langit ku Allah diciptakeun punten poe Minggu. Saminggu sangat ciptakan langit sampai Allah ciptakan bumi poe Sabtu. Tah pada soal palakiyah mempercaya namun jelema lahirna poe Minggu bimakna mega, lahirna poe Sabtu bimakna taneuh, Senin kembar, Selasa seuneu, Rabu dawe, Kamis angin, Jumat cai, Sabtu seuneu. Tah datang kasih kulit bahwa hayam numpang gede-gede aya sihan. Insya Allah gitu-gitu kena baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kudu yakin itu. Akhirnya kumaha? Nabi Adam dan Siti Hawa nikah. Nabi Adam dan Siti Hawa nikah. Digoda ku iblis. Siti Hawa keur ngira. Hayangan buah uldi. Hayangan buah into. Cek Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam Hawa manehna hade ulah ngadeuketan. Deukeut wae ulah pamudi kadaha iblis ngagoda musuh urang. Sangat salat digoda ku iblis. Sangat ibadah digoda ku iblis karena musuh urang. Subhanallah. Akhirnya kumaha? Digoda. Nabi Adam karunyaun ka istri. Siti Hawa hayangan buah koldi. Akhirnya berangkat Nabi Adam neangan buah uldi jeung pamajikanan. Punten. Nabi Adam akhirnya berangkat neangan buah uldi ke hutan. Punten. Akhirnya Nabi Adam menang kusop istri yang tercinta hayangan buah uldi. Menang di contohna buah uldi. Canak-canak atuh tersikat. Neng gelis inten berlian di buah nampak. Oh benar mata cetak tapi jenak itu bisa janggulinya. Contohnya iya buah oleh dibikin ke istri yang tercinta Nabi Adam ke Siti Hawa dan kakarang papanganten maklum papanganten mah ya Allah indah ke enjing papanganten nu jenengan neng istri ada sareng jang pikir genah dari panganten aya mah geus dihias. Duhai senangnya pengantin baru teng 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 duduk bersanding bersandauriyo ranginang teng teng aya ranginang ngolah jadi pengantin banyak gitu kita ngabak pengantin mah terus neng entik pengantin mah salah kena hitut beleduk ge bobos terang ngabaknya pamati kena kancing lesot pengantin neng kancing lesot cekur kondangan kubrak bis pengantin nang semoga anak 7 hitut beleduk bapak sia hitut paduae mana hitut akhirnya ngaduh hitut para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dibikin ieu buah qoli ku Nabi Adam ka Siti Hawa dibuka eta buah qoli contohna ku Siti Hawa di dahar eta buah qoli meunang neangan salakina
Be. Contoh ieu guru pertelan ngaji mah. Contoh ieu mah Pak. Tidak ada di sini hawa eta buah wal dicontoh. Tah, Pak, Bu. Ieu buah wal di teh susu awewe. Susu teh buah wal di Bu. Bu, susu teh buah wal karesep Bapak maneh. Tah. Kuring resep. Kan pamajikan. Tah, ieu susu. Tawaran Bu penting ieu anu teh ujung mah. Ah, bohong deui. Geus peot. Aduh anjir balik itu can susunya. Tadi disuguhan susu jahe. Susu jahe. Jana heran, ayeuna jahe jana hideung. Geus hideung hirup ya. Di dahar ku Siti Hawa langsung jadi susu. Atuh Nabi Adam ge gadahar contona perjamaan mulai di dahar ku Nabi Adam contona. Berarti kudu dikondisikan di palurah ya. Tah ieu tekorok. Marah nikmat surga. Nabi Adam Siti Hawa sataranjang. Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya di surga. Ka mana? Ojeng eueuh. Harita mah. Heulaan keneh tatangkal eujeung jelema. Tatangkalan mah ti heula. Bumi jeung langit ti heula terutama tatangkalan. Olok tatangkalan atau kayak kibolong ya. Terus kalau ada kibolong. Oh banyak. Nyangsang tatangkalan apa? Bukan. Kamana dia ada dikuprekeun di alam di surga ka alam dunia ka gunung Himalaya. Ustaz Walid, ada gunung Himalaya di mana? Di India. Ada di India di mana? Sego kalabak. Di India eta. Eta apa serang. Saya Siti Hawa dikuprekeun ka mana dia? Surga ka alam dunia. Sebagai sataranjang di Jeddah di Saudi Arabia. Sahadeui Ustaz dikuprekeun di surga ka alam dunia. Manuk merah di mana? Di negara Jepang. Sahadeui orai di mana dikuprekeun di surga ka alam dunia? Di negara Cina. Sahadeui iblis laknatu azazila dikuprekeun di surga ka alam dunia ka negara Baisan, antara negara perbatasan Irak di negara perbatasan Iran, negara Baisan di itu Cigola Kalbah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dua manusia Nabi Adam dan Siti Hawa saparatosna nikah. Allahu Akbar. Ribuan tahun siling teangan kapami irodat Allah di Arfah di kota Mekah. Tak wajib bikin jalma anu haji mabit sare punten hidup di situ pertemuan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Terjadi hajina lamun teu mabit para jamaah mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun sujudna Nabi Adam jeung Siti Hawa kagaduhan kesalahan padahal Nabi dimaksud. Allahu Akbar, dihampura ku Allah. Mata Quran seurkeun kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ka Allah ketika dosa orang boga seueur dosa orang minta ka Allah seurkeun kalimat eta. Teu bisa eta sakamampu Allah mah kuningaeun ari bahasa Sunda, ari bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang. Allah mah ngartieun kan awalan ku sholawat. Hadirin hadirat rumah tangga deui Nabi Adam jeung Siti Hawa. Bogeun anak Qabil, Habil, Siti Iklimah, Siti Labuda. Tah ditikahkeun disilang-silang ketika turunan-turunan hasil rumah tangga. Doakeun enjing bare nikah ieu jam pikir sareng Neng Istiadah. Mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Berkah jodohna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tilu nu kaopat buru-burukeun wa tawatu mina dzambi idza farata. Boga dosa buru-buru gerak tobat. Ilahi asnulim firdosi akla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dhunubi
fa innaka ghafiru dzambil azimi sarang ilastulil firdausi ahla wala wala naril jahim taubatan wa fil dunubi fa innaka ghafiru dzambil. Sabada orang sholat Jumat sok maca nubiye insyaallah dihampura dosa. Amin amin ya Allah ya Rabbal tujuan sebulan insyaallah dihampura dosa. Gusti prajamahan euy ulah urang disebut kana seuneu neraka hayang kasulah di doa sabab seuneu neraka mah pada jamaah yang panas kacina ulah make seuneu neraka seuneu dunia ge panas betul. Eta dongkapna seuneu dunia kalam dunia teh teu sambarangan aya kronologisna aya perjalananna heula. Malaikat Jibril ngadongkapan malaikat malik assalamualaikum li waalaikumsalam bri aya naon sia bro nyunkeun seuneu neraka sagede korma jeung manusia butuh kana seuneu cek malaikat malik penjaga pintu neraka moal dibere kunaon lamun dicana kurang seuneu neraka sagede korma maka 7 lapis langit 7 lapis bumi saeusina hancur ku panas-panasna seuneu neraka teu sanggup atuh minta sabelah korma moal dibere lamun dicana kurang seuneu neraka sabelah korma dibikeun ka manusia Jibril maka tatangkalan anu aya di alam dunia moal jadi ku panas-panasna seuneu neraka teu sanggup. Maka di Madinah anu berangkat umrah haji sok aya kebun kurma halal haji halal kuring sok ada harwe halal ada harsa bulu halal ieu halal haji halal 20 ada halal salah di kantong aneh mau lihat sakit rumah balikin bawa ke Bogor ke gurunya nawar wajar hamsarian kuring nawar arba rokatin bingungeun tukang korma cek tukang korma salasa rokatin mustaqbil kabar Allahu akbar. Jadi sholat di korma di Madinah ya Allah ya Allah kata surah kita belajar bahasa Arab sunnah anak kurang atau kurang ke belajar baheula sok diajarkeun di sekolahnya MI baheula di MI sok ada pang madrasatun sakolah babun pintu subakun jendela manuk bahasa Arabna toirun manuk ilhur teu ka handap-handap bahasa Arabna toirun tak turun-turun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala minta atuh sagede sireum akhirna urang canak eta seuneu neraka sagede sireum tapi syaratna hiji Jibril keum heula dina 70 wahangan nu aya cayan setiap wahangan 70.000 tahun mangga untuk manusia kana seuneu dicanak seuneu neraka sagede sireum disimpen dina 70 wahangan robah ribuan tahun jadi barang robah warnana akhirna dicanak ka Jabal Sahik harita gunung hancur rata ngaran Sahik hasil ngalur dibawa ka dunya seuneu balik kana neraka teu sanggup loba kena jelema anu wani ninggalkeun ibadah bari teu aya ujur boga urang dihampura ku Allah dosa urang boga tobat buru-buru tobat boga dosa buru-buru tobat nu kalima nu terakhir wa qada ida wajaba boga hutang buru-buru gerabaya ari hutang duit hutang amanah ka Allah atau ka manusia hablum minallah hablum minas buru-buru gerabaya contoh hablum minas boga hutang duit 1 juta kudu dibayar wajib kecuali diikhlaskeun lamun teu dibayar di poe kiamat digantian ku amal urang satimbang boga hutang di jero kubur mah di poe kiamat mah eueuh duit teuing teu kudu neangan duit ti pertanggungan jawab urang ka Allah salamet atawa cilaka. Mudah-mudahan boga hutang geura bayar lamun teu buka kabayar bebeja ka anak turunan urang atau minta ikhlasna kumaha eta carana penting urang ulah boga hutang buru-buru bayar pangitan sakitu para jamaah mulia hampura sing kuring kurang sehat abdi doakeun sing sehat jamaah sing sarehat doana mugi barengos di daerah nu kolot pabuaran Giri Mulia malam bisna nyata ka daerah Malimping Pandeglang di Malimping langsung meluncur ka Cisoka Tangerang di Tangerang langsung meluncur nyata ka Purwakarta ta eta kita mulai manggil mudah-mudahan sing barokah nu ajak dia amin amin ya Allah ya rabbal alamin pangitan sakitu mangga ngaten pananganna boga doa urang oge dijabah ku Allah sing dihampura dosa urang ku Allah anu gaduh anak-anak anu saleh jeung salehah
diberkahkan rezeki orang, dijauhkan tina balai dunia orang. Angkatkan lengan si luhur, balikan Pak, balikan sate-sate. Dadah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.